Di baju tidur pakai ngarit bisa mah? Bisa tuh. Diteun urang mah ngarit mah ku arit teh da teu bisa iku baju mah. Eses ya. Kumaha eta ngarit ku baju bisa maneh. Mulai ti ayeuna mah moal jadi jelema sabar ngadon jangar rek jadi jelema barbar nu goreng hate cekek ku aing nepi ka tepar. Geus ngomongkeun aing bentar ku aing nepi ka teh sadar nepi ka nyeun ubar nepi ka modar. Koplok. Lalaki mah teu loba pamenta ukur hayang dimengerti hungkul. Awewe ge sarua butuh Dimengerti. butuh jajan, butuh skincare, butuh belanja online, hayang ka mall, hayang meuli emas, Pak juga seueuh mahi, hayang tiung, hayang jalan-jalan, hayang ka salon, hayang shopping, jeung hiji deui hayang pengertian. Kabeh oge bakal berubah, anu tadina sibuk ulin ayeuna sibuk digawe, anu tadina budak leutik ayeuna budak gede, anu tadina menta duit ayeuna neangan duit, nu tadina goreng sungut ayeuna goreng beungeut. Wah, ripus ya, kabeh oge bakal berubah yeuh. Cicing di lemur awak kata nganggur asal daek init awah jeung sulit asal jadi duit anu ripu ditempuh anu berat diangkat kajian susah asal jadi rupiah anu gampang asal jadi uang jadi kuliah asal segala kabeuli teu kudu loba ngeluh nu penting mah meunang buruh kajian gawe kasar nu penting mah bisa dahar bari jeung upahna halal anjay salam kulidai.